ngan ku pedah anu sugih mah disebutna lamun koret eta nyugih hadirin. Geus ulah sok loba sangka nya dengekeun kula lamun hayang nyaho ulah sok loba omong di jelema loba tanpa bukti. Si eta mah nyugih jeung sugih oge. Deuleukeun aya cirina ku kula dibejakeun ieu. Ciri jalma sugih ku nyugih jeung sugih nu teu nyugih. Ka ciri aya cirina. Nu kumaha jalma nu sugih tapi berdasarkeun menang nyugih nu koret. Yakin eta sugih na ku nyugih. Lamun sugih koret teh sugih na nyugih. Moal ngangmang eta. Bisa di jamin kula mah amun nu sugih koret yakin nyugih eta si eta. Nyugih. Moal koret ya moal nyugih, moal koret ya lamun teu nyugih moal. Moal. Lajuna eta nyugih ngabayawak bae. Nan eta nyugih ngamonyet bae. Nan eta nyugih ngabedul bae. Aya nyugih eta naon ngabuntut kasir ka. Henteu ngabayaw ka mah henteu ngabedul mah ngeun ngabuntut kasir deuleukeun ku kakak buntut kasir. Nyecet lemet mah. Oh gede buntut maletik. Nu paling parah buntut bangkong. Oh buntut-buntutan acan. Sebab kula masuk ngibaratkeun nu sugih eta ibarat kebo, nu masakat ibarat kotok. Neuleukeun kebo normal jeung kebo gering deuleukeun keur modalna lain keur nyatuanana. Keur nyatuanana mah bisa keur cemi ku manehna, bisa keur seubeut teu nyatuan. Artina naon? Jelema eta ulah dideuleu pangkat jabatan kedudukan jeung hartana. Ulah dideuleu pendapatan income-na. Deuleukeun pengeluaran sedekahna eta modalna. Lamun ieu jelema sugih sedekahna gede teu sarua jeung nu masakat eta sugihna normal teu nyugih eta ka. Berarti eta nu ceramah ge sok ditarip teh nya eta nyugih eta nya. Kumaha? Nu ceramah sok ditarip teh. Saha eta? Atuh lamun aya. Lamun aya. Jeung lagi ulah sok ngomong ku bukti aing bala lamunan gitu. Baik. Nah, tadi mun aya teh. Jadi mun aya eta nyugihnya. Henteu can duit teh can meunang soalna. Tah ieu lamun kebo ngisingna sagede tai kebo berarti kan normal kah? Sabab beuteung kebo mah gede. Popodotna ge gede taina. Gede nu dikaluarkeunana wajar lamun kebo ngisingna sadete kebo eta kebo normal berarti. Tapi lamun aya kebo ngisingna sagede tai kotok cerelet bae. Yakin eta kebo gering gitu. Kebo normal mun gara dipencit ka. Sugih urunan muludan hayang sarua bae jeung nu masakat kebo gering. Sugih urunan masjid hayang sarua bae jeung nu gableg kebo gering. Kebogaran rasa pandai ngaku ada pakaian ge batur mah lain kudu aya moal aya ieu kotok lising sagede teh kebo maka telihna ge leutik nu miskin dipenta urunan gede atuh di mana batur eueuh moal aya nya kotok mah tetep bae ngisingna sagede teh kotok wes ieu bakil. Dunia mah di dunia mah ulah hayang sugih. Ayeuna nyugih mah mangga ngeun sugihna di akhirat. Ngeun dengekeun kula lamun hayang nyugih ieu kumaha wadal ka. Dia mah ceramah yang payuan jeung nu make mahar. Tuh hese. Atuh. Jadi kudu make buang sialna mun cik bahasa kampung mah. Urang hayang sugih di akhirat kudu make wadal nu nyugih lamun wadalna jelema anu paling pake kacinta ku manehna tereh kataekan nyugihna ka nu diwadalkeun anakna tereh kataekan lamun nu diwadalkeun nu pake karesep ku manehna urang ge kitu tangke dihareup dibahas lamun urang hayang sugih di akhirat nu diwadalkeun eta anu paling pake karesep ku urang. Nah dibadalkeun harta urang, anak urang, pamajikan urang, ilmu urang, eta ngaranna ngawadalkeun
pikeun supaya orang sugih di alam akhirat. Sugih di dunia mah ngariribuh maneh ka datang ka ditu nyabrang jambatan Siratal Mustaqim berat ngebubrak eta urang. Di dunia mah nu penting mah cukup nasaruk gitu bae. Cukup ge teh nasaruk mah jangan naon horeng deui. Nu penting mah cukup ulah hayang leuwih sabab Allah nurunkeun milik ka urang eta berdasarkan kadar kabutuh. Dalakeun susu pamajikan kakak aya sabaraha jumlah? Aya sabaraha? Aya 2, aya pamajikan susuna aya 8. Aya 3 atau gitu. Ngan 2 kunaon sababna? Sabab sudah cukup 2 itu. Kenapa? Nu tukang nyusu eta ngan 2, hiji anak 2 salaki. Geus pas eta. Menang Allah. Moal dileuwikeun tukang nyusu lagi ngan 2 ieu. Hiji anak 2 salaki. Tah eta ngaranna cukup ngan kuduna sarup. Mana kuduna sarup? Pake nyusuan anak salaki hayang lo dikoretkeun eta na sarup ngaranna. Ya susu 2 ieu kajian nyusuan anak kita kagok nyusuan salaki 2. Komo lamun rajin nyusuan salaki mongol penting eta wantah pangkulah aya maling ka imah. Bapak begitu maling ngintip tina liang bilik neuleuh nu nyusu anakna geus kumisan. Teu tulus komoting bapana panjenengan beureum. Wa hadu saqai batu mayah taju ilahi ingdal hajat. Saqo dermawan bager eta aya batasanana. Ari batasan jalma bager eta batu mayah taju ilahi ketika sudah bisa memberikan ngaluarkeun mayah taju ilahi anu sabenerna kumanehna ge butuh ka. Artina kieu lah supaya kaharti. Lamun mere dia ulah berkat hasem. Ya mamana geus teu kadahar dibikeun ka batur. Mencit kontok mulu dan ulah nu kula lentuk. Anu urang ge masih membutuhkan, urang ge beuki, urang ge resep. Eta jalma bager, eta mah bager tapi mere sesa, urut ku manehna sesa. Lain bager ka, lain sako kategorina. Termasuk had sako. Naon sababna? Mana dipikeun ge geus teu kapake ku manehna. Gitu. Ya, misalnya lurah adung paripan make BHS ya. Cikulat ya gitu, bagus amat kelurah eta BHS. Langsung dibuka dibikeun ka kula. Eta sako ngaranna. Tapi lamun Cikulak kuari keur ngomong kadenge ku kabehan teh dibuka kuari ge kalau molohok bae. Eta lain bager korek. Jakula mah dengekeun kula, dalakeun kula ieu nya. Lamun cing lurah adung kuari ngomong ge ka kula, Kiai bagus amat samping Kiai nanti bikin ku kula. Ya aku nak itu gua. Iya samping ya. Dibikin ku kula. Demi Allah makin goreng ieu. Kunaon kula ngomong kitu sabab nyawa nak jura ieu. Entah kayak make rubat. Laingan kita pakai rubat sih kan. Gimana sih? Beneran, eta gitu. Tapi pernah kula maka ngabuktikeun. Mana ngabuktikeun anak? Dina hiji waktu mamang kula bari ceramah di Bayah di Jakarta. Make koko bagus teh. Mang di kula eta koko bagus amat teu antapara dibuka eta. Nan hayang dia hayang. Abi pake salat ku dia aja. Langsung dibikin tapi lurah adung jasa ku kula dikantakan. Moal. Jadi padahal mana membutuhkan ingdal hajat dina nalika anu ngabutuhkeun beta dibikeun pelurah kajian urang ge butuh mantap dina carita teladan teh Siti Aisyah mah eta ngahuapkeun roti sapotong boga nengin sakitu barang geus kitu aya uluk salam tukang jajaluk tukang baramaen dicoplokeun deui tetene sungguh teh eta roti dibikeun ka batur dibikeun urang momoal ka loba alasan bah aduh cenah ling teu hayang ieu sedekah ieu puguh keripuh cenah ieu keripuh ngan ripuh eta ada relatif relai ripuh kakak doang kumaha moal sarua jeung ripuhna jalma masyarakat
Nah, jadi artinya nu mantak urang eta harta naon bae dibikeun ka batur kusabab memang urang ge butuh ka. Naon sabab urang nu kalah dibikeun? Sabab jalma anu butuh kana hartana, kana hartana, yakin bakal disedekahkeun. Sabab bakal kapanggih di alam akhirat. Nu mat aing bikeun ka dia, ieu dititipkeun ka dia sabab aing butuh. Ieu mah butuh hook nyedekahkeun teu daek. Eta ngaranna nyugih, ngeun nyugih. Nah, nyugih ngabuntut kasir. Entah ngabuntut kasir mah ngeun ngamereket jahe, deulekeun pereket jahe ku kakak. Rapat teuas heuras ka. Hese jelma koret mah dikukumaha ge. Beneran. Mantap Abdurrahman bin Auf, seorang miliuner zaman Kangjeng Nabi, si tangan emas. Doa disebut tangan emas gunaon apa saja yang ia dagangkan naon bae nu kukumana didagangkeun payu ka sanajan ku batur mah teu payu korma buruk dijual kukumana nama payu korma buruk dibeli di dana batur baton-ton jakarunya keur boga kormana buruk barang geus kitu aya hiji pabrik mun zaman kuari mah anu ngabutuhkeun bertonton korma buruk. Atuh meuli mangan Rp1 dijual mah Rp100. Jadi naon nu dagang kumaha payu tangan emas ngeun eta hasil usahana teu aya anu dibawa ka imah. Kabeh disumbangkeun dina jalur agama pake nyumbang perjuangan Kangjeng Nabi sehingga waktu rek maot ceurik manehna. Cik sahabat kunaon cenah? Bah ceurik cik urang teh mah naon sieun pae. Tuh, aing mah sieun pae. Pan eta ceurik aing mah cenah ceurik namaku Kabita aing makasih Bilal bin Rabah, Amar bin Yasar, paeh teu ninggalkeun naon geus teu boga naon sakali budak mah paehna Kabita aing mah cenah eueuh teu gableugna naon paeh. Hari abah ge sing eueuh teu boga naon ku ari geus beak jibikeun jenazah agama. Aya bantal nu dikadengan ku aing aya keneh. Ku pedah boga bantalna paeh ceurik betul. Boga bantal lusuh doang palurah neuk paeh ceurik ja bisi ngabeungberata. Ari urang ceurik neuk paeh ku sabab ninggalkeun harta loba. Pamajikan geulis. Aing paeh mah cenah ku batur dikawin. Harta ku aing paeh mah dibagri babagi ku kaluarga aing ku batur disedekahkeun. Urang mah paeh kana harta. Sabab naon atuh pan ti Kangjeng Nabi dak ieu tanjakan loba gerak turun-turun kana eta muatan tonase kurangi sabab jambatan Siratul Mustaqim eta tonaseuna leutik palurah teu beunang barang bawa nu berat ngagubrak ya leutik bae. Nabi Sulaiman nabi pangsugihan tapi asup surgana pang paneurian hilang nabi eta kunaon sababna loba teuing tanyakeun naon. Kalau bating tanyakan mata kula teu boga naon demi Allah subhanahu ge kula mobil nu kula atas nama pamajikan nu kula demi Allah dalakan STNK na jeung BPKB Nyai Iyah Juhariah ngaranna binti Abah Haji Basri mobil kula motor PCX jeung motor Aerox kula Nyai Iyah deui bae tanah 2 blok menang meuli Nyai Iyah ngaranna kabeh gitu. Bener kah? Imah Nyai Iyah DB sertifikatna. Manta kula manalika paeh ge ditanya ku malaikat, kula teu boga naon tuh diewe kula segala ge. Lulus langsung nya. Teu boga naon. Pamajikan kula atoh eta nama kumanehan hari kula di politika. Aing nalika tanya ku malaikat aing mah lolos dia mah moal. Atau hidup baik mana bisa ngerokok ngopi dah cukup nek ceramah aya mobil ka beli bensin geus nu makena mah tetep kan nya atuh makena doang lain boga urang naon urang mah buat pariwisata nu urang lain nu batur atas nama ieu nu di eta nama ka milik saya milik Nyai Iyah bener mah dan lain nu dia cik malaikat ieu geus kira dia mah ka surga ka dieu teh
pancing orang tisur kadana kawa majikan mantek ke Jawa layang sugi beta hirup rembo ta wa wasilahu ila mustahiqi bi qadir tokoh barijeng didatangkeun ku kumanehna eta anu dibutuhkeun ku disampaikan kanu ngahakna samampuh kumanehna gitu didatangkeun ku kumanehna samampuh kumanehna dibikeun kana langsung henteu hese eta ngaranna jalma anu sakoh anu dermawan ya ngeun nyaritakeun nu kieu pan sok lucu sabenerna mah nana lucuna urang can bisa ngalaksanakeun tukang cara bagi amrekan hirup mah urang nu penting mah cukup segala macam ai kumaneh turun buat Alphard ai kumaneh turun buat Pajero laju pan kudu sirikeun mah teu sesuai jeung ngomonganana horengan eta mah mujizat bikin membuktikan kedudukan seorang santri teh bedana kiasna Kangjeng Nabi diberi mujizat menguatkan kedudukan seorang nabi. Oh, gagah berarti Nabi bener aya mujizatna. Santri buat Alphard buat Pajero hebat berarti. Nan sebabna mengkondisikan dengan zaman yang serba materi gitu doang. Sebab lamun urang ceramah ka mawa motor, leutik amplop nanti. Bensin ge. Kalau bayar kan. Kalau bang, ulah maksakeun dari boga mah. Nan sababna babaturan kula pernah kori jeung kula kari tugas suakan. Suakan kan jalan sempit. Dimulai Sukajaya kan itu kan sempit kan. Sapasna mobil sedangkeun bawana nan santri na jeung nyewa supir meureun hayang beres ya amplopna kitu. Tak eta hirup mun hayang untung sok buntung. Kula mah sok nyewa supir bae ka. Ya sebab capek atas ceramah eta. Kajian babage aing mah kitu. Kamu dulur masuk supir nanya kudu gede isin mere leutik mah. Ya, eta manehna dibawa ke santrina. Nginjem mobil nu mitos. Mun kula nginjem nu abah gitu. Atuh kunaon eta si mobil ngagesret kana babatur sabelah mobil nyiklak. Barang dibuka tuh amplop pori ieu mah ti kusabaraha kelas internasional. 500.000 ngeunaan mobil 3 juta. Pan eta meureun boga kauntungan 2,5 juta. Eta. Jadi didatangkan ku kumanehna. Wa idza kana saqauma dudan maka bila mana kedermawan memang ada batasnya paman waqafala hadhihi sumya kariman. Sabai jalma anu cicing dina batas nu eta kalakuana doang kitu itu adalah jalma anu mulya. Wa kana lil hamdi mustahiqon ngahak kana dipuji. Nu kitu mah ngahak kana dipuji. Tapi waman qasara anhu kana bakhilan sampai jalma anu taledor teu aya cicap lebah dinya sedengkeun aya dina kayaan mampu maka disebut bakhil. Wa kana lidami mustaujiban maka ngahak kana dicacat wajib nu kitu mah dicacat maka. Mentah kangeunaan-anak sabenerna mah jadi jalma masyarakat eta moal kasifatan ku sifat korek. Jika Kangjeng Nabi to'amul jawad dawaun wa to'amul bakil daun. Ari kadaharan jalma anu dermawan eta bisa jadi ubar ka. Tapi kadaharan jalma koret eta jadi penyakit. Tak kolot bageula ngomong ka pemuda ka anak anu kawin. Ceng ulah sok kawin ka nu sugi ka anak nu sugi. Bisi nyeri beuteng mantas dahar. Bisi perih angen mantas dahar. Kadaharan jalma koret mah ternyata jadi penyakit. Kadaharan jalma jawad mah ternyata jadi ubar. Imam Syafi'i dahar gembul di muridna Imam Ahmad. Kunaon sababna? Sabab kadaharan ulama anu bager cenah eta jadi ubar sedangkan mamak loba panyakitan. Maka mamak loba badaharna supaya loba leungit panyakitna. Gitu. Jadi mantak lamun orang namu ya kanu kiai nya gitu. Mun namu kanu kiai, pan loba dahareun nu kiai beakeun bae kabeh. Ulah disesa-sesa. Dinu abah pan di ruang tamuna sagala aya eta. Habak bae. Nyor teuing eta mah. Naon sababna? Geus nyaho keteranganana urang. Bahwa naon kadaharan jalma bager eta bisa jadi ubar. Beakeun bae. Gitu. Ngan lamun neuk namu kanu kula nelepon heula neuk disumputkeun heula. Qala badul ad
Bai al bakhilu laisa lahu qalilun. Bahkan jalma koret mah cenah ge moal boga batur, moal boga anu ngarejengan, moal boga besti ieu zaman kuari teh. Kula mah terus terang eta jeung lurah adung lain kudu hayang diukigireun sabenerna. Denge kendak. Lain ku sabab nung diukigireun kula jeung lurah adung. Nah lurah adung kula ku kula nu ngalurah adung sebab teu ngarokok kula teu bisa nepong rokok. Gitu doang. Nah, wa yaqulu wa qala Shalih Ibnu Abdul Qadusi min bahri tawil cukup tadi bahar nama kuki jalam kula mah sanggup nyanyi. Ya amplop geus dibikeun. Wa yadharu aibal mar'i bin nasi bukhluhu bisa jelas cacat hiji jalma eta ku kakoretanana laju ka ciri bae mun eta teh jalma cacat ketiga jalma koret ngan wayasturu adhum jami'an saqahu bisa katutupan eta penyakit cacat bila mana eta jalma jadi jalma dermawan mantap tagoto bi aswabi saqo pake ku anjeun pakaian kedermawanan artina kedermawanan tadi ibaratkeun pakaian sabab tampak ti luar kadeuleut ti luar pakaian anu bagus lamun jalma bager eta fa inani araqul aibin sabab kula ningali sakabeh cacat sakabeh kekurangan pasaqau gitu maka bisa katutupan ku kadermawanan jalma bager mah bakal katinggalan endah ku batur insyaallah mantap mudah-mudahan urang sadayana bukan cuma sebatas ngajina tapi saeutik-saeutik mudah-mudahan bisa ngaplikasikeunana kirang langkungna nyuhun diapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etana